Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kami sadayana urang masih biasa petepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui sok sanes mung dicomantara ngalakungan channel Carsun Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa neraskeun dihaja dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna Jakatawang karya Carsun Pakekok. Kangtosna jadi ayeuna bagian anu ka 40 kenanya. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh singajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayatna di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Atuh teu hila pribados nganuhunkeun pisan kasadayana mitra-mitra anu tos masihan dukunganana anu tos masihan subscribe-na atuh kanu teu acan ngadukung kanu teu acan masihan subscribe mangga didukung mangga di subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae dinya. Teu hilap kanggo wargi-wargi anu sok biasa tiap dinten ngantosan dongeng Sunda Jakatawang atur nuhun pisan tos satiasa tuhunya. Mitra-mitra supados nyang tolong tingkana waktos atunya mangga urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh. Wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewang. Tuh. Eh, memang nama deka mana gitu itu orang teh. Nen, Ujang. Abdi teh nuju ngalalana pugupa sareng ieu pun lanceuk. Kang Jakatawang. Jakatawang. Si bapak bangun anu kaget nakeran. Barang ngadenge jalma anu ditunjukkeun ku eta wanoja nyebutkeun Jakatawang. Maksudna Jakatawang anu kakoncara teh gitu. Tuka tuh. Mas Ratnasari ge bingung. Sebab tetela ngaran Jakatawang teh geus dikenal di mana-mana. Dari jalma anu digigireunana anu tadi boga niat hayang kadeuketan ka Nyimas Ratnasari. Tur dina ngomongna oge rada polontong. Ari tangreret ka babaturanana anu keur darariuk duaan. Bari tingku ciwes teuing naon anu diomongkeun. Ari Jakatawang kok ngomong emalan ke si bapak. Laras abdi Jakatawang tapi ai masalah. Kakenal atana pinteun nama duka abdi teu terang Pak. Oh. Ari nami Jakatawang maka sep aduh sadayana oge jigana mah terangeun nami nama Jakatawang tapi ai jalmi nama sampai ayeuna geuningan bapak terang. Kumaha kitu Pak. Mun saurna Jakatawang teh. Mun aden teh cenah. Jalmi anu tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah. Pami kanu butuh mah nya butuh panginten butuh pitulung abdi. Alatan diganggu ku jalma-jalma anu carahat Pak. Abdi teu gaduh harta pami tulung kanu susah mah. Nya gaduhna tanagi we. Gitu. Ih eta tos langkung lang cobi. Aduh. Kumaha tuh pada ditambihin deui ieu teh tuangeunana. Aduh cakep pisan Pak. Cekap pisan Pak, hatur nuhun pisan kana sagalana. Ceuk teu
Mas Ratnasari oge harita duaan teh kalau ari jalma nu tadi sorana polontong kok ngomong bangun anu kurang percaya karena omongan Nyi Mas Ratnasari. Nu bener ari nyarios teh Neng. Mas Ratnasari harita kan. Memang leres kumaha gitu Kang. Sakanya hokuri Jakatawang atarang membawa awewe. Ulah aku-akuan cek eta jalma tidak ngomong nate jadi ding-ding. Ya teu langkung akang bari percantan syukur bari henteu nya teu sawios. Abdi mah teu kada percantan akang percantan jan ieu Kang Jakatawang. Kumaha barudak percaya tuh henteu Kang. Nah sakanya hokuring baca katawang teh memang tara membawa awewe deui jeung sok kulon-kulon sorangan. Ieu mah meureunan akun-akun we supaya tong aya nu ngaganggu jigana mah. Nya jigana mah itu. Lah kitu Neng. Da apal Jakatawang mana jeung Jakatawang palsu. Jigana mah ieu mah Jakatawang teu ngareret. Nyi Mas Ratnasari harita amek terus ngareret bari neuteub seukeut ka eta jalma anu ngomong ka manehna. Kang punten nya pami akang teu percanten ya entos. Teu kedah nyarios anu aneh-aneh. Pak sabarahaeun atuh ieu teh? Sadayana teh 2 piringnya tapi naon deui atuh. Mung sakitu we panginten pada daya deui. Oh mohon atuh saeunggeus puguh kitu rek Nyi Mas Ratnasari harita maya. Nu saterusna harita pok ngomong ka si Bapa. Pak hatur nuhun pisan itu angeunana. Mun dibere neraskeun di perjalanan atuh Pak da masih tebih geuning. Oh mun bade ka mana atuh ieu teh urang teh? Muhun bade ka Pasir Lengkop teh ya nu tadi disarioskeun. Oh mohon hilap deui. Mohon mangga atuh sing hati-hati di jalanan Neng. Ari si jalma anu saurang harita kok ngomong. Sieun kapanggih jigana mah. Manya Jakatawang tidak tadi cicing wae Mas Ratnasari harita teu demalan. Jakatawang jeung Nyi Mas Ratnasari harita pamitan ka si Bapa oge mangut ka jalma-jalma anu kita tadi ngoceh wae. Tapi ari jalma anu ditinggalkeunna siga asa teu dihargaan manehna ngomong eta wanoja jeung lalaki Arari pok si jalma anu tadi harita ngomong diajak ngomong kalah ka init bener-bener yeuh teu ngahargaan ka dewek euy. Si Bapa kan parang ngadenge omongan-omongan eta jalma pok atuh ngomong mapagahan ka eta geus we geus ulah loba pacekcokan yeuh. Si aya itu kieu si Bapa. Alah itu kieu naon ieu teh? Mana nu ngaran Jakatawang teh? Ceuk eta jalma. Jakatawang anu kakarak cengkat kageureun. Jakatawang wawadukan ieu majigana mah. Barang oge harita arek tutupkeun sungut. Sakolepat harita dengan Jakatawang nyokot gorengan anu aya di dinya. Yuk plek plek. Gorengan harita napal pisan asup kana pelebah sungut eta jalma. Nepi ka atuh puguh we
kabeh nu aya di dinya kaget barang ningali babaturanana diwawalan ku gorengan cacakan jagat tawang harita ngalep maledogeunana teu ningali tapi teh naon anu diucapkeun ku waneta ku awanoja anu tadi teh jiga mah beureun bener poh atuh salah saurang harita ngomong berarti bener ieu jagat tawang asli euy sabab ieu gerakanana oge teu katempo nyawa-nyawa gorengan geus ieu we geus kana sungut si Badrun tah aduh Run babaturanana harita bari nyampereun ka si Badrun si Badrun harita bari mutahkeun eta gorengan kalah ka diutahkeun leun dihakan sakalian atuh wes kurang ajar lutung ka sarung jagoan si aing ceuk eta manusia ngageroan ka Jakatawang rek Jakatawang harita terus ngareret kas itu ka jalma anu disebut si Badrun aya naon lur saha ngaran si lain kapanan tadi geus dijelaskeun ngaran kaula Jakatawang nah teu percaya lamun teu percaya nya geus urang rek teruskeun di perjalanan ceuk Jakatawang dina paroman anu tenang nakran ilah aing geus wani-wani nya kasupan gorengan kada sugut dewek untung ku dewek teu dihakan deungeunah deuleu sia pangset terus ayeuna rek kumaha aing penasaran lamun sia Jakatawang berarti sia sakti gagah mandraguna deui kaula mah teu boga pangarti lur nya lamun arek teuing mah hayang teuing mah nyoba ka kaula nya sok we dan kaula mah sakieu kemampuanana ceuk Jakatawang anu tetep tenang alah kurang ajar sia jerelat jelem kata jalma harita ngajlem adeukeutan ka Jakatawang teu antap parah eta jalma ngirimkeun peureupna harita meuni nyeleberna keranan rek ngagedor kana cukang irung Jakatawang anu keur nangtung harita Jakatawang sakolepat newak eta peureum terus dikeupel make aji ismu gunting beuki lila eta beuki terus digerakkeun leungeun eta jalma beuki masket tina leungeun Jakatawang anu ngagunakeun aji ismu gunting atuh puguh we koceak eta jalma langsung ngoceak leungeunna harita katingali tutung sapotong lantaran Jakatawang bener-bener ngagunakeun aji ismu gunting anu memang langka dipake kumanehanana sot harita Jakatawang harita ngalesotkeun leungeun udupruk kubrak eta jalma langsung udupruk kumaha lur percaya lamun kaula Jakatawang eta jalma harita bari nyekelan leungeunna lantaran karasana panas anu luar biasa beunaan ku aji ismu gunting anu diboga ku Jakatawang memang ajian eta ku Jakatawang tara dikaluarga diutamakeunana eta ajian keur nyepeng keur ngepret atawa lain sajabaan lamun kabeunangan ku cepengan atawa kakepretan ku ajian eta ismu gunting sing saha wae bakal tutung awakna sakurang-kurangna 5 ramo anu bakal nempel katingali tutung tina urut di taplok itu diboga ku Jakatawang kumaha ieu piraku tadi nangtang geuning ayeuna kawas kitu geus kaula rek teruskeun di perjalananana ayo gelis aduh ya kanangan kumaha ya oh yang dicageurkeun Pak punten nyuhunkeun cai ceuk Jakatawang harita terus cai diasongkeun ku si bapa mani burung gusuhna keranan saeus ditewak ku Jakatawang dicokot ku Jakatawang eta cai Jakatawang harita
nginum saeutik eta cai nu saterusna nyokot leungeun anu tutung teh terus eta cai diburakeun kana leungeun sanggeus kitu Jakatawang kokom moal lila ieu bakal cager kaula rek ini teu heula gelas harita disimpen dina meja Dimas Ratnasari jeung Jakatawang harita sapakat sanggeus duanana mararanggut duanana harita notolkeun indung sukuna jorelat jelek gelas Jakatawang jeung Dimas Ratnasari duanana ibarat kalangkang anu ningakeun eta tempat ngajorelat geus leungit tina teutepan para jalma bae di dieu atuh puguh we sararea ge eueuh nu teu kaget kana tingkat kemampuan Jakatawang jeung Dimas Ratnasari anu sakolepat geus teu katempo deui ku panon manehna. Waduh. Gaduh aing ieu. Adah. Eta jalma bari anggar nyekelan leungeun. Tapi aneh. Saeutik leungeun anu tadina geuneuk hideung lantaran sigah anu tutung. Saeutik beuki cahayaan eta leungeun teh nu antukna heuleut sababaraha menit leungeun cager di sabihara-biharieuna deui. Atuh puguh we kacida pisan bungahna eta jalma. Waduh, memang bener eta Jakatawang. Memang bener eta Jakatawang kapanan ku kuring jadi tanya tadi teh. Bener-bener ngomong nage Jakatawang. Nah, make cing teu percaya jeung dina lainna oge teh kudu kitu kapanan. Ceuk nu boga warung nyeukseun ka eta jalma anu teu percaya. Tadina mah da ai sugan teh lah. Eta jalma diseureukeun ku baturanna oge jeung kudu bener. Para mitra kaum dangu sadayana kakocapkeun Jakatawang jeung Dimas Ratnasari anu ngablesat ini ningakeun warung kulantaran teu hayang loba piomongeun reg Jakatawang jeung Dimas Ratnasari harita ngeureunkeun lumpatna dihanapeun tangkal kiara anu ngaroyom ka jalan harita Jakatawang menangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteub ka sabudereun eta tempat. Panonna dikurilingkeun ka kenca jeung ka katuh. Nya kitu deui Dimas Ratnasari. Oh, Jakatawang harita ngomong ka Dimas Ratnasari. Dimas, rupina mah urang teh anjog kanu dituju ieu teh. Nuhun Kang. Margi urang lumpat nembe teh lumayan cukup tebihnya. Nya. Yuk urang neruskeun di perjalanan. Sugan di belah dieu aya lemuran ieu. Ceuk Jakatawang harita. Jog ka hiji tempat. Katingali jalan anu lumayan rada gede. Ih, jalan teh ieu mah lumayan jika sering ka gurudu ku jalema ieu, sering ka tinjak ku jalema. Nuhun Kang. Moal kitu itu menuju ka Kampung Lengko mah kitu. Mohon rupina mah. Ayo urang teruskeun. Duanana laleumpang dikreuh mapai jalan anu memang katingali leucir. Sanajan jalan satapak tapi cukup gede. Bisa kerduaan manehna ngareneng. Sajeroning leumpang duanana harita ngarobrol. Jakatawang jeung Dimas Ratnasari menika tingali geus masket nakrana. Hampir kitu harita jerelat jeleng. Aya dua jalma ngahadap ka manehna. Mereka mana kesana?
Ilaing paduduaan panoja anu gelis rancunit jeung ilaing jajakan karsep. Kakinit ka mana? Oh, kaulah keur ngalalana itu ngalalana bener ngalalana. Oh pun ari ieu teh kampung naon gitu. Rek naon tuh banyak. Sabab kaulah keur aya nu diteangan di kampung anu ngaranna Kampung Lengkop. Duanana eta jalma anu ngahadang teh ting rareret. Barang ngadenge di Kampung Lengkop aya nu keur diteangan. Saan nu diteangan kowe lain? Kaulah keur neangan Ki Jalak Sure. Ki Jalak Sure. Bener. Nah anjeun apal ka Ki Jalak Sure? Lain apal deui. Memang Ki Jalak Sure guru kaula. Tujuan jeung maksud derek naon? Kaula aya keperluan we. Tapi teu gampang euy. Sabab ilaing kudu nyang hari pandeula deweknya. Oh, kitunya. Curelat celeng. Eta jalma nu duaan ngadeuketan ka Jalak kana Nyimas Ratnasari jeung Jakatawang. Ari Jakatawang hati-hati. Tur bari tetep mancuh dina tangtunganana. Paromanana tenang. Oh, Nyimas Ratnasari harita ngomong. Kenaon anjeun make jeung halangan jalan kaula. Lamun apal tunjukkeun, lamun teu apal nya cicing. Kaula rek neruskeun perjalanan. Galakna keranan ieu wanoja geulis rancun itu ieu. Sorogodor harita leungeunna eta jalma anu cunihin terek nyawel kana gadot Nyimas Ratnasari. Tapi Nyimas Ratnasari lin wanoja sambarangan harita leungeun anu nganyolodor ditepak leungeun anu belah kencana yuklak atuh. Lumayan peureus geuning tepakan mah yeuh. Eta jalma bari mundur ka tukang salengkah. Teup ka Nyimas Ratnasari jiga anu keur ningali nepi ka mana kakuatan eta wanoja. Sedengkeun Jakatawang harita neuteub ka jalma anu dihareupeunana. Dina hati Jakatawang pok. Ieu jalma jika mengabogaan kekuatan anu luar biasa. Benar. Ieu pasti muridna Ki Jalak Sure. Di sana. Nah Andika bener. Muridna Ki Jalak Sure. Lamun Andika bener muridna Ki Jalak Sure. Tangtuna. Daek nunjukeun beureunan di mana Ki Jalak Sure aya. Kaulah bener muridna Ki Jalak Sure. Tapi tujuan jeung maksud ilaing datang ka Ki Jalak Sure rek naon? Jeung samemeh nepi nu tangtuna. Kudu aya hadiah heula dari kaula yeuh. Teu sagampang gawe kitu. Tepungan Ki Jalak Sure mah. Harita barang beres kitu eta jalma curelat cilok. Kukuk. Terangkeun peureupna. Nu maksudna rek kagedor dada, irung jeung tempat-tempat anu penting dina awak Jakatawang. Di Jakatawang ningali gerakan anu teu disangka model kawas kitu tur gancang. Jakatawang harita munurkeun sukuna ka tukang. Plos. Sababara serangan harita ngeplos. Eta jalma nyusul tepus deui najongkeun sukuna maksudna rek ngababat kana palebah beuheung Jakatawang. Jakatawang harita nahan eta suku make pigelang leungeunna nepi ka kadenge bantrokan tulang anu tina suku jeung tina leungeun. Kiuk geduk des celik eta jalma harita ngebacelik ka tukang aya kana tilu lengkah. Tina hatena eta jalma ngomong, tetela kekuatan ilmu tenaga cirona hebat. Curelat
jalma jika penasaran hayang nembus kana awakna Jakatawang. Jakatawang mancuh nangtung beri neuteup seukeut ka eta jalma. Rela cireng. Eta jalma nyerangkeun beureub. Jakatawang harita teu mundur teu ngejat. Nadah eta serangan nu antukna dua beureub harita diadu di tengah-tengah. Hiuk geduk des. Duk duk geduk. Aduh. Jaliceuk. Eta jalma ka tukang mundur aya kana 5 lengkahna. Lai katingali halita tina sela-sela bibirna. Aya getih anu seger keneh masihan kana bibir. Jakatawang mancuh nangtung beri neuteut. Oh, Jakatawang harita ngomong beri. Kumaha lur? Arek nunjukeun moal. Di mana Ki Jalaksure aya? Eta jalma cane mala. Cigah anu ngatur napasna lantaran karasa sesek dina dada. Sageus kaayaanan rada pulih. Pok eta jalma ngomong. Hade, ku kaula rek ditunjukkeun. Dan moal dibarengan ku kaula. Andika lamun arek ka Ki Jalaksure. Di dieu lempeng. Engke lamun aya imah anu kacida gedena. Jeung di hareupeunana aya palataran paguron. Eta imahna Ki Jalaksure. Ceuk eta jalma. Bari ting corelat duanana ninggalkeun Jakatawang anu keur nang. Oh, Imas. Jalma teh tetela geuningan. Teu ngayakeun deui serangan kalah ka kalalabur. Mohon Kang, upina mah bade wawartos panginten ka Ki Jalaksure. Nya, hayu atuh geuningan geus deukeut yeuh. Ieu teh asup kampung Lengkop beureunan mun kieu carana mah. Harita Jakatawang jeung Nyimas Ratnasari teruskeun di perjalananana. Nepi ka tengah lembur. Loba imah tapi aneh. Imah teh hampir mirip sakabehanan. Jeung teu loba-loba teuing paling aya puluhan atawa belasan imah. Jakatawang ngareret kakenca jika katuhu sanajan kitu Jakatawang jeung Nyimas Ratnasari terus waspada. Tekung silila harita Jakatawang geus nepi ka hiji imah anu ditunjukkeun tadi. Ciri-cirina nyatana imahna gede, di hareupeun imahna aya palataran. Mangrupakeun palataran silat bagi jang para murid-muridna Ki Jalaksure. Harita Jakatawang lempang nuju kana eta tempat. Barang harita Jakatawang geus nepi ka hareupeun imah. Kadenge ku Jakatawang aya sora anu seuri nyambut kana kadatangan manehana. Manusia anu gede wawane, hiji pamuda jeung hiji wanoja anu gareulis jeung karase. Bagea ilaing dararatang ka ieu tempat. Asup. Atuh puguh we. Jakatawang jeung Nyimas Ratnasari kaget. Tapi sakituna teh teu lila. Sabab eta jalma ngagunakeun elmu kakuatan tanaga jero anu sampurna. Jakatawang harita pok ngomong. Hatur nuhun kana sambutanana, sampurasun. Barang harita beres, Jakatawang ngomong kitu, jorelat celang. Katingali di palataran imah harita aya nu nangtung mancuh awakna jangkung badak, make totopong. Katingali mamawa itu, jalma katingali ku Jakatawang lain jalma sambarangan. Oh, eta jalma
ngomong ke Jakatawang. Sorana handaruan. Lamun arek namu asup. Lamun moal namu mulang. Kaula rek namu asup. Dimas Ratnasari anu ngarasa deg-degan hatena. Nah eta atawa lain anu ngaran Ki Jalak Sure kitu ceuk pikir. Jakatawang harita geus nepi ka hareupeun eta jalma terus manggut. Pok eta jalma ngomong bari neuteuk seukeut teutepanana mantak nyentarkeun kana hate sing saha wae anu bantal. Hapunten. Pribados teh namu jadi ondang nyemah anu ngarada. Aya naon? Datang Andika ka dieu. Ka ieu pitempatan. Kaula teh Jakatawang. Jakatawang. Beres kaula Jakatawang.